wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng anjing pamirsa dina acara warta Sunda ngebukakeun cakrawala warta nyuguhkeun informasi ki Sunda keur balalea. Patepang deui sareng tim kuling Penci Nur Malasari. Salami 5 menit kapayun tim kuling balik nyalengan hidup dina acara warta Sunda ngeunaan ngabuburit jeung dinosaurus. Edisi Minggu ping 22 Februari 2020 hiji. Pamirsa, mangga ibar talengkepna. Dino Show, salah sahiji tempat pintonan dinosaurus di Bekasi, ayeuna jadi pangjugjugan balarea ka asup pangjugjugan pikeun ngabuburit. Di ieu tempat nu ngadongdona menang pangaweuruh anu mundal ngeunaan dinosaurus. Pikaresepeun, kitu pisan wahana Dino Show di hiji mall di Bekasi teh teu kudu heran mun eta pintonan. Teu weuleuh haneteun ku nu lalajo, utamana barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan Dino Show teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus sato purba nu geus musnah ti alam dunia. Pintonana dari pisan, sajaba ti lantaran wangun dinosaurusna meh salimbag jeung aslina. Oge lantaran dilojong ku sound effect nu matak hookeun. Sally jeung Risma, warga Bekasi ngaku lalajo dinosaurus teh resep kacida. Pangna kitu teh dumeh dinosaurusna teu beda ti gambaran nu aya dina sawatara film. Antarana bisa seuri, baeud, bungah, sedih, jeung sajabana. Eta sababna mun aya waktu manehna sok ngahaja lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun taya halungan mah eta pintonan teh bakal aya di Bekasi tepi ka tanggal 15 Juli anu bakal datang. Pamirsa, jika sakitu anu kusim kuling dipikahatur, wilujeng tepang deui dina warta salajengna. Kuling pamit undur, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hulip Sunda.